Madang. Ya nih, badang encannya nih. Oke. Ya mate. Ulang-ulang teuing. Ngelamun bae nya nih. Yeh, ngarangah bae teu puguh. Lolobating lamunan teu puguh. Yeh, bahaya. Bising kana urat saraf. Kana urat saraf hulu beunang mah penyakit datang. Nengan naon dia tuh jamaah KBG. Usaha ti isuk beurang sore nepi ka peuting ge. Yeh, ikhtiar wajib, usaha kudu. Ikhtiar mah ikhtiar be naon bae, nu penting mah halal. Masalah hasil mah rek gede rek leutik kumaha engke. Rek dagang, rek barang ala, rek ngalah kurang, rek ngalah manuk, rek ngalah lauk. Naon bae usaha mah nu penting mah halal. Masalah hasil henteu mah keun anu ngaturna. Penting mah urang rek kahayang. Konten sareng konten ge usaha ikhtiar. Masalah engke mah menang gaji henteu mah keun bae. Follower sabaraha ribu, tayangan sabaraha ribu, 100.000, ulang ada nempo postingan batur $100, $1.000. Pohong, ya, eta mah supaya loba interaksi, teh konten kene bae. Dek gue dibobodo, ya, gampang gitu mah, babari, ya, edit nu kitu mah babari, deh, cuman gampang deh ya nyen konten teh, deh, nges, masing usaha, kurasak kurusuk, isuk berangsoin pekapeting usaha ge. Kabeh ge serba bae, ujung-ujung lama. Madang, madang. Yang madang, yang keluarga, madangnya nih. Juta, 100 juta.